kullu syai'in yatlubuhu minhu. Setiap perkara bakal diteangan ku keaslianana. Besi orang benci ka kiai, horeng orang bakal dijadikeun ahli neraka. Besi orang benci ka pondok pesantren, besi engke orang dijadikeun ahli neraka. Benci orang ka majelis taklim, besi yatlubuhu minhu. Eta teh bahasa lain leutik-leutik bahasa. Urang benci ka masjid atuh mangga teh teuing tapi tafakura digere ge buat teuing aing ieu teu resep ka masjid teh geus dijadikeun ahli neraka. Sok keur istighfaran ieu kullu syai'in yatlubuhu minhu. Kullu syai'in yad'uka nafsi. Sok keur panjang mun kukula dicaritakeun qaedah eta melalui bahasa toriko anu bakal usul ilallah sakadar kupasan-kupasan cangkang supaya kaharti sok urang teh selalu digerokeun ku sagala rupa. Adapun urang nyubadanan jeung heuteuna tergantung nafsu-nafsu urang kabelah dieuna sing hade. Mun urang benci-benci ka ahli ibadah, ka tukang ibadah, ka pondok, ka kiai, ka ustad, ka santri, dek bisi urang endeup dijadikeun ahli neraka. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Sok tafakur.